Ih, Ieu lauk aing ewak ieu. Pi. Goblok ngaing ngawangkong jeung nu budak kieu di geranda tadi teh. Ieu urang ek ngajual lauk ieu ka saha boga baturan teh api. Di Mang Daeng. Mang Daeng ieu ek ngajual lauk ieu urang boga baturan teh api. Oh. Dina kerese kayak kan itu para mah. Lain parab ek ngajual lauk budeg aing teh ieu teh. Ieu mah Aing nama kieu. kumaha? Aing butuh duit ieu. Aing butuh duit. Kumaha ieu namun lauk rek dijual ieu. Pan aing ngomong gitu ieu lauk ek dijual, api boga baturan teu. Sugan teh rek dijual hanas aing ka dieu jauh-jauh. Astagfirullah, ieu teh urang ngomong api ek dijual, api boga baturan teu. Aing mah hanas aing ka geus nelepon Eka rek ka dieu ayeuna da cenah ieu lauk rek dijual. Ari geus badak ieu ari dikamanakeun beungeut aing. Telepon ekana telepon cenah dia telepon ekana. Geus moal bener. Api euy, ek beli lauk teh. Weh, geuning aya api di dieu deh kah? Assalamualaikum. Beh. Assalamualaikum. Aduh, sok paling bahasa. Di mana? Nggak aja ka dia. Datang. Akan dia geus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih. Kenal dia di dia. Oh, bukan itu. Terus di. Heeh. Tuh kali itu heula. Lain, tapi aya naon di dia? Keur naon di dia? Tadi ketemu. Oh, cenah teh. Ngajual lauk ieu teh. Saha we jual lauk saha? Sok ku aing mah. Di lauk mah dibayar ya. Butuh aing kieu mah. Nya eta eueuh jelema teh kan ditu heula tuh. Kaditu. Sinut. Lain. Saha na beli kopi? Malah wadi. Kupit. Betul. Udah tinggal aing mah ke sinut geus ah. Gaban nya mah. Aing jelema kitu mah. Alas kagugung di pangihan. Dut. Rusan. Aduh, ieu kawan lama teh kieu. Deka. Nah, jelema eta aya di dinya teh. Kan ieu mainna teh pinjem duit ka urang teh, urang curang teh urang ek ngajual lauk ieu. Sok aya dunungan mah hayo ci urang teh. Baiklah ku aing lauk mah. Nah, ieu dulu laukna ek dijual teh. Oh iya, heuh. Tadi si Pangting ngomong teh. Iya kumaha ngajualna ya? Hari biasana urang ngajual hijian. Hijian. Berarti ngajualnya hiji hungkul ka aing? Henteu hijian biasana ngajual kalau hijian gitu. Bisi ngajualna kan hiji doang atuh aing sajauh-jauh ka dieu. Iya, urang jauh-jauh ka di bare hiji hungkulnya. Geus hiji mah mere lain ngajual. Oh, ngituna hijian aing butuhna 1000 siki aya meureunnya ieu nya. 1000 siki mah insyaallah lah ini nu hareup meureun aya. Siap bisi we tadi cenah ge hijian teh hiji we aing diberena. Atuh. Dalam nama geus lineuk maksudna. Siap. Butuh ieu teh loba nu nanyakeun. Jeung ieu cenah jeung dina akuarium kan lauk ieu mah ade ieu jeung lauk hias tuh tempo. Itu geus lineuk maksudna. Mantap ieu nya. Lauk teh jadi ieu, api katulungan butuh duit teh. Ieu geus aduh di kunaon? Ditungguan. Ieu laukna jadi ieu teh urang nungguan DP-na heula. Pak Guru Ekana kacai heula. Dasar si goblok ngaku-ngaku bos. ja- Padahal mau duitannya. jadi lain ngaku bos. Jadi emang tinggal nungguan duit dikapikeun langsung. Geus gagal deui wae. Deka aya nu kieu nih kan deka ieu. Eru ieu teh ditukeun duit teh ya. Pajarkeun uru jadi duitan. Ngaku-ngaku hungkul. Tapi ngaledek silakan dewek nyebutkeun eueuh duitan. Mun puguh mah di dinya rek nginyeum beuh. Ieu nginyeum, mantap urang ngajual itu ieu nginyeum. Cuk saha? Aing mah datang ka dieu ke ieu geus dami. Aing mah pinjem duit ka si ieu. Babi dia kan ngerakeun atuh nginyeum duit. Ampun. Nya jauh-jauh ka dieu teh nginyeum duit. Urang ngambilan lauk ieu dijual ka urung. Heeh. Nulungan ieu geus deal ya. Geus deal. 10 juta pan. Oke, siap deal. Nya deal nya. Siap deal. Geus Geus deal. Deal. Sesalaman naon? Atuh lauk teh jadi nulungan papi. Dibeli ku aing laukna 10 jutaan ieu. Ieu mah. Mereka sih mah hulang-hulang. Hulang. Wae. Aduh. Allah, Iya kumaha? Lu Sugan teh
datang ka dieu teh rek mayar lodan. Kira-kira ka dieu rek ngadon ngawang mah keur naon? Da aing mah butuh uang ka dieu rek ngajual lodan. Geus tinggal TF duit Lu mah aya. DP heula DP heula saayana. Ieu mah Oh, DP mah gitu gampang. kan. Ayeuna mah sieun mah sina ini teh mah aing mah jual aing sih. Sina beli udud deh sieun mah ini. Pengen. Ih, beli udud enak mah tah. Beli udud jing. Enak mah. Beli udud jing. Kalau ganeng. Ha buru, Pengalobakeun padahal teu udud meureun ieu teh ngopi teu naon. Beli Saya kopi, beli udud jeung kopi tiluaneun. Udud naon ieu? Ieu pang jadi lauk. Ya si eta mah udud mah Alhamdulillah. kadenge. Aduh, Alhamdulillah. ampun. Ampun.